Doi euy. Tegeblek ke main rokok-rokok acan euy. Rek buburu ngunyal pare. Mau kata nagaan cing. Marerang deui we. Heeh, marerang. Sarua urang hayang udud. Cing buka solusi atuh teu maneh aya solusina kumaha aya teu teu ngarokok-rokok acan itu Reng atuh. Reng kumaha maksudna aing Si Apus. si Apus yang sekiclik. Kasih Apus. Abang bebejana. Rek di dieu. Heeh. Pus si kicik gering udunan yang berobat karunya teu boga duit. Oh, ngerti. Heeh. Ayo lah. Hayu. Ayo kan tuh buka dit. Sugan hasil kasih kiclik mah bageus di si apa kan aya heuh si kiclik teh Tugan geus udang. sugan hasil. Udang. Lah tuh amar abang rek kasih kiclik lah. Jadi kasih Apus. Cing hasil euy. Tugan lah. Tugan lah. Yang udud begitu. Anjir. Pus di mana? Iya di kandang. Kenal. Beberes, itu karanang barala urut kamari nanti beberes. Lain sugahan mah. Awana sararewas kieu ya. Si kicik gering dua poe. Nah, kunaon sih eta? Teuing da panas tiris bener. Pangkukna teh asa panggil di si Abang di ditu. Minta udunan lah saridona yang berobat karunya. Alah, geringna 2 poe mah aya meureun. Heuh teu dagang karunya. Cikena sih pangkukna teh. Heuh tuh karunya. Keur makayaan kitu sih eta teh heuh nya aing mah. Heuh ka babaturan heuh saridona we keun bae sabaraha. Sabaraha nama da urang ge eueuh ieu teh yang benerkeun motor itu teh ganti oli. Heuh keun bae raha deui we. Heuh kan aya urang mah nya bae aya si kiclik pang-pangna aya nu jadi dulur. Da gede mah henteu meureun ieu. Urang Nuhun atuh nya. me HP ka di dinya. Karunya hampura kitu kasih kicik teh bisa ka ditu. Nya. Udah keur beberes apa? Heeh nya. Kayak dibejakeun nuhun nya. Heeh siap sok ade ade. Buk, eta si kicik teh nyangka aing. Alah, snepi euy. Cik. Yo. Dia euy. Oh, aya naon, Bang? Geus kadang. Hah? Bang, aya naon ieu teh? Ini asara ruas kieu teh. Heeh, urang teh euy. Prihatin itu euy. Nah, aya naon kunaon kitu, Bang? Sugana ieu mah nya susuganan gitu maneh heueuh gitu da. Maneh dagang ngapoe gitu. Karunya euy dulur urang teh euy. Watir pisan. Saha, Bang? Si Apos Kunaon sapos? gering ngaringkuk geus 3 poe. Geus 3 poe. Heeh. Tapi nah, ada kamari urang ningali gawe sia eta teh. Nah, salah teh tinggal ian sia mah meureunna 3 poe, 3 poe. Kita di tempat itu urang. Nah, cinta lain berobat. Oh, cinta buat berobat acan, euy. Aing mah. Ieu guys kukulilingan. Geus kasih idul, geus kasih ojak. Urang teh teh geus kukulilingan ieu teh alhamdulillah meunang marere kitu marere maranehna teh aya nu 30 nu 50. Heuh masih suganana maneh kitu aya duit. Heueuh udunan keur berobat. Heuh aya mah aya atuh ieu teh duit teh. Tapi da kumahanya keur meuli beas deui ongko. Duh, Tidak ningali babaturan karunya wat. cing atuh euy, mun tulungan euy. Karunya atuh si Iduy mere euy. Si Ojak mere. Maknya mana teh mere atuh mun era aing muni teh mere. Karunya Sok buru atuh kadeukeun, sok kadeukeun Ya, buru. iya tuh, urang Sok sabaraha atuh, ieu teh duit teh. Aduh. sakieu teh Bae, 50.000 ge nuhun nya. Sami-sami hampura ka si Apus teh bisa can bisa. Bae ku urang aja dipipikeun mana mah sok dagang mah. Cing kagentian teh leuwih ti kieu nya. Amin nuhun. Segera sehat ka si Apusnya gitunya. Hampura bisanya. Heeh, sok atuh. Euy, kumaha sih? Ere anjing. Kang beli udut. Sudah si kiclik itu teh si goblok teh lain gering cenah tadi si Iduy. Cik. Selain gering tadi teh. Hah, pan sih ge sarua pan lain dering gitu. Gering kumaha jag ieu awak maneh. Hah. Bisa ya ge sarua lain gering kumaha sakitu jarak ka dieu. Tadi si Iduy ka imah maneh. Uing tadi si Bang Ali ka ieu mah. Bejaan gering maneh gering cenah. Habelaan duit aing dicokot gocap. Asugan teh heueuh sih gering sih teh.
Saruan duit aing oge ngaberan di pentas sumbangan ku si abang bieu. Kicara nama aing dibobodo meureun teh. Heeh, berarti aing ditaripu ya teh anjing. Jelema dua goblok pisan si eta waninya ka aing heuh. Heeh, sakitu jadi bari jeung lain jeung batur deui Aing awas aing Ayo aing. Nah sia ngababetkeun kanu karung aing ngamakan ka aing naon. Ngenagi deui euy. Kudu demeunang. Dareun aduh. Nyir. 50.000 lumayan ah. Nah pisan. Ini angan sikeun heuh. Bud unggal kieu poenya kieu. Ngan aing teu kabayang euy. Si Apus ngadatna. Wah, anjing mun panyeta mah kumaha sia. Mun panyeta mah abang lubat heuh. Kabur kemana? Jeung si Iclik we. Bang gitu. Kebodohan keun buka rokok lah. Yang belahareun ada ah. Ngeunah euy. Nah pisan, aya duit menang kieu. Merokok lah kudu dibeakeun gitu. Heeh. Bagaimana ini? Aing biasa nama euy tara jauh hadi. Clik. Si goblok. Oh, si Kehet itu dia anjing. Kehet. Aing timbul heuh. Bah, saya titing tunggal Kehet. Sok wae udah aja. Wah, aduh, siap tuh gua aja. Aduh. Siap kuat. Bang, kira kurang sia kunyuk. Ah, kemana sih Bang Ali teh si Kehet teh ini? Orang kunyuk teh tukang nipu teh kayak